tentang kondisi pun ibu sebabdi asa ternyangka tapi ia ternyata pun umi pupus ayana sebabdi semabdi hanta kawasan ini sadina tapi nak kedan nerima kodoko darti gusina jenazah berganti umitan tipola sana tinggal di tutup mukana semabdi hanta kawasan ingali gempa mentana singkonce sadaya badang iringkan ke masjid rekdi salat ke langsung tasbih pandangkan di makom disadiakan tekapi ditolak tadi sangka didana pun umi pupus ayana zanina kabina bina pamanda umi kabaya di pangku jantan kenangan
jantan impenan socangalir kanci soca sema bade gawas nubutan ditinggal lumika cinta nalangsa luar biasa cinta abdi balas janari makana sadaya dayana karena abdi teh manusia saukur bisa santri jamalun di asogiri pantos ngaskan omi dugi kapapuluh hari sima abadi menikah tampil tak bisa santri kasaya na alumni dugika dia syiran moga gusinga gantian kasadihan rasaan digantos kabingahan turpamoge gusti nampi amal ibadana umi tursarang pamoge gusti ngampuran dosa umi amin Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman ieu nazam singkat pisan nasihat ka ikhwan hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap lobakeun amal ibadah bakal jaga di akhirat maot teh geus nunggu datangna sawaktu-waktu bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan henteu raja henteu rakyat henteu rendah
ahli wafat sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinu ku karingrang, napas maju kana beheung hate pinu ku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat, arek ka mana nyalumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti batan urang, bari nanang karak bengkak, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barjah teh hijrah, waktuna ninggalkeun dunia menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega, menang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarempak larangan, harta jadi kasombongan, ngahina kaduduluran. Nepi ka poho salatna karana sibuk usahana, nepi ka poho jakatna bawaning ku sarakahna. Ibadah ka popohokeun henteu inget ka kuburan, ibadah teu dilakonan ngudag kana kadunyaan. Ari geus ngalar nyang hareup di tengah imasi dakeup, ari geus beunang kerak, anggahota henteu gerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang, kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar. Sawah lega, mobil sedan, emas intan jeung berlian, sagala boehna pisan, ngan tinggal boehna pisan. Bermacam-macam pakaian dibelikeun kekayaan, alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan. Di alam dunia tinggaleun teu kabawa ka kubureun, jadi milik ahli waris si mayit
hanjakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dan ngegaya gawena hadis Nabi tos nerangkeun di dunia pangumbaran naha atuh kangenahan henteu taat ka Pangeran di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuku kakeung dibarengan ku kasieun dina poe panganggesan urang ti dunya pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun beuki deket pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh pugu kapoekan poek rupek henteu geuna ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta benda urang nu dialap peuting beurang mana anu rek ngabela naha diantep kaula kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna bongan melid baretona ka ulama teu nurutna bongan bareto teu salat ka ulama henteu taat ka ulama karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama Yo
kasepna Ku ngucap asmana Gusti nujan
mimiti tur salam nu janten talina akar silaturahmi sejak abdi ngurai kisah realita simana katibaan keluh kesah dina mahad salapia balasaku pangabisa tepang ngaji rumasa balik arek mawanaha eta janten tanda tanya nyiar ilmu janten judul peci sinjang janten sampul tapi asina katungkul kahalang rasa kedul Jurumia kailani alfiya kausyaini kitab segala dibeli tapi saukur koleksi orang sare batur ngaji eta nu jadi tradisi dimulai tahun kamari can pisan hasil pangarti unggal bulan kolot ngirim tapi gawe ngurus harim tenyaho kalimah isim astaghfirullahaladzim beda jalan beda harti teu beda batur jeung abdi prinsip batur dina ngaji nerapkeun akhlakna santri hirup di jero pasantren teu indah kawas panganten teu aya tugas nu sejen iwal ti kitab jeung pulpen batur mah kitu gawena tiap waktu dieusina ku ngaji nu sabanarna panceg milari ilmuna naha ari abdi jalir kana pamak
masih fakir. Isin abdi lamun mulang berkah ngaos henteu benang. Isin pek ditaros biang abdi ngawaler teterang. Nun Gusti Zat anu benghar tepangkeun abdi jeung lancar jalan ikhtiar sumanget kana diajar. Mugi nun Gusti masihan ka abdi kasumangetan. Mugi nun Gusti nutupan jalan kana pangedulan. Ya Rabbi bin nabina irham nabi wa umina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa umina. Indung tunggul rayo bapatang kanda darajat. Indung nu wajib digugur bapano wajib dihormat. Salapan bulan ngakandung tapi umihan terpundung. Teboga rasa kadohong pasrah kanu maha agung. 7 bulan umi ripuh gawe berat henteu mampu. Bapana ukur karunya henteu daya teu upaya. Doge kang ngalahirkeunna nalangsar ka bina-bina. Nyerita ya papadana nyawa jadi tarohana. Kesanggeti jangki mata keluar henteu karasa. Tapi umi tetep bahagia anak salamet ka dunya. Orokna ing hakan ditangkep jeung diciuman. Bapak cari krek ngazanan penuh rasa kabungahan. 2 tahun disusuan umi terus diripuhan. Kanyana tangurangan malah ka dedeunang rihan. Dugi ka urang dewasa umi malangna kacidak. Sieun anakna cilaka tetep
sanajan anak doraka Dewal tua ummi tadamang anak mahan tehariwang umi jarik nahan nyeri anak okor bisa seri binawal tas umi wapatunya teh asa kiamat jantung ratu gasa pegat moge ome sing di rahmat di mandi andi boyhan jasad umi di salatan abdi jarik balelehan umi najaro pasaran diantarkan ke kuburan Ciparon terus mengatakan kana pipi ngabasahan ayah ngan penyesalan nabe parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka di akhirat na disiksa pamugi iyana doman sing dijantankeun ganjaran kaumi di pangkuburan dipaparin kaniamatan panonton doa semabde Allah tapangkan abdi jaga sarang umi abdi sasarangan kasuargi Syairan ieu diserat tentang indung anu hebat anu terus diriweuhan sabana taya bandingan di mandian diwadakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun atelan digaroan komo mun anak tedamang indung manikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anakna acan damang ta indung teh kanyana ka anak taya batasna sampai anak dewasana indung telangitnya anak indung terus ngaduana ngaduakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung teu
dugikeun ka dewasana. Wahai anak sing barisa ka indungmu langkeun jasa, karna Allah nyariosna dina kitab Al-Qur'ana. Manah indung dibungakeun, hirup indung disenangkeun, cukup pas orol nyusakeun, dewasa sing ngabagjakeun. Cedik indung tiap peting demi ngurusan anaking, najan tapi teu dirasa asal anak sare tibra timimiti orok lahir, kasusah indung haladir, dahar sare na berkurang demi anak nu disayang. Henteu kaukur nyeserna lamun indung tos teu aya, karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja, mentak ayeuna nyaahna mumpung aya kesempatan, karasa mah teu kubatur lamun indung geus dikubur. Hei barudak sing tarimu, hormatkan hujan teguru, ucap lampah tingkah laku, supaya manfaat ilmu. Hiji ulangi helaan, mengguru angkat angkatan, kadua dina riungan, koma ulah ngadeketan. Lamun urang lelempangan, katinggal guru tukangan, lempang kudu dikendoran, yang kudu ngisian jalan. Kaasupkeun kirang hormat, henteu buru-buru ngejat, jeung guru rek papaliwat, urang kudu nyimpang geuwat. Urang kedah enggal hudang, aya guru rek ngalangkung. Urang kedah enggal hudang, sumawona keur ngadapang. Anging lamun diizinan, ka guru rek ngiheulaan. Kitu deui mun ngizinan, pek dariuk ngadeketan. Tilu ulang wani ngomong, ka guru ngajak ngawangkong. Sumawona lamun ngabohong, eta kasebatna songong. Angin masih wewenang, ngajakan guru ka urang, eta teu matak dilarang, pek ngawangkong anu senang.
kaopatna hei barudak ulah wani-wani ngarempak perkara anu ditolak komongon ngarusak akhlak lima ulah rek wanian diuk dina pancalikan buruna jangan nyamoan batur wani ngadiukan genep ulah seserian nalika guru mayunan tujuh ulah wani narikan soraka guru nungkulan kadalapan kudu baku hormat ka pamilih guru garwana sareng nginantu para putra sareng putu hormat muka salapana barudak ulah wanina nagaro asma guruna eta banget dicegana anu disebat guru teh najan muruk sakalimah anu diridoan Allah sabam tumanca benamana tak iya adab-adaban ku barudak pek lenyapan sangkan hasil pamaksadan manfaat ilmu pangeran. يا أيها البدر المسافر في الفلك alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng alam dunia beuki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imagera runtuh alam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beuki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beuki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu
loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup orak kade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ku bismillah dikawitan abdi ngarangkai syairan syair tentang kehirupan abdi nu dipamondokan lamun hayang bisa ngaji entong loba nonton TV komono ong bujur meri bisi ditampiling banci duh Gusti kudu kumaha abdi ngaos entos lila tapi angger henteu bisa era ku calon mitoha unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu sabab abdi marumasa lain turunan ulama
kadaharan saka pengma osok era can bisa mulang tarima unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan sabab peting kurang sare mikiran hancanu hese kadang saren tetibraku sabab loba tumila nyongcongan kana salira ripuna menika cida lamun datang waktu ngaji tara gewat kacai meakeun heula kopi sesanu kamari mun ditaros kupun guru ditaros bab sorof nahu pugu getara ngapalkeun abdi tungkul bari mengpen batengges kukurukan hayang gerak kausian kupasak jeung lauk teri sambel tarasi pas ngadenge wallahu alam tina lambai mama ajengan duh Gusti alhamdulillah beres ngaji meni bunga lamun ngomongkeun cinta santri teu bisa kumaha manehna ngandelkeun doa eleh kunu boga ninja abdi ngadamel syairan nuju tepugu emutan dikantun nikah kumantan nu teu gadura rasa